Sampurasun wilujeng tepang de dina pengajaran bahasa Sunda kelas 8 semester ganjil. Submateri kompetensi dasar 3.1 istilah kasenian. Titenan ieu kalimah dihandap luyu jeung kamekaran zaman. Kawih teh beuki mekar tur dipikawanoh ku balarea. Para seniman loba nu nyanggi atawa ngarumpaka kawih. Dina kalimah eta aya kecap kawih, nyanggi, jeung ngarumpaka. Ieu kecap-kecap teh kaasup kana istilah kasenian. Salianti eta aya oge istilah kasenian lainna diantara hiji dumasar istilah musik. Arumpaka nyaeta kecap-kecap pinilih anu dipake dina tembang atawa kawih. B. Ngadangding nyaeta nyusun rumpaka make patokan atawa aturan pupuh. C. Tembang atawa sekar nyaeta basa dangdingan make aturan pupuh. D. Wirahma nyaeta irama salah sahiji syarat lagu sangkan ngeunah kadenge jeung dilagukeunna. E. Anggana sekar nyaeta nyanyi lagu-lagu kawih ku saurang. F. Rangpak sekar nyaeta ngawih ku cara babarengan. 2. Dumasar ngaran kasenianna. Bagian A. Jaipongan nyaeta salah sahiji jenis seni ibing nu dipirig ku gamelan. Kamekaran tina ketuk tilu sarta nu ngibingna bisa awewe wungkul bisa jeung lalaki pasangan. D. Degung nyaeta seni musik anu waditrana. Gamelan degung biasana dibarengan ku kawih sarta tara diibingan. C. Tembang nyaeta jenis sora anu dipiri ku kacapi rincik jeung suling. D. Gondang nyaeta salah sahiji jenis seni campuran antara seni ibing, seni sora jeung drama anu dipiri ku waditra lisung jeung halu. Biasana palakuna papasangan. E. Reog nyaeta jenis seni bobodoran anu diselang ku kawih sarta dipintonkeun ku para palaku bari ngais dog-dog. F. Rudat nyaeta pintonan seni teureubang nu dikawihan. Tah eta penjelasan ngeunaan istilah kasenian. Sok mangga dipelajari. Hatur nuhun. Sampurasun.